Selamat siang guys. Tingali keur moe pare tuh keur jahitan ketang tuh ku si Uwa. Wah, iya tah. Gua atuh yuk ngonten. Tuh guys, erek-erek ngajahitan parenya walaupun banget pas-pasan. Atau iya we modus saeutik ek jahit pare guys, ek jahit pare. Alhamdulillah tuh tingali ai lega sawah mah loba pare oge. Heeh. Bae we nu batur ge aku we. Mani kararesel. Heeh. Iraha ka dieu? Subuh. Perenya sakola. Sabtu sampai Minggu subuh. Nah, mantuan si Uwa ka ieu ka sawah. Anjay. Daekan. Ya wae sok dianteran mah. Atuh. Tuh guys, ieu teh anu keur dipoe, nu keur dijahitan tuh. Ieu tuh pare tuh ngagunung. Loba ai lega sawah mah loba pare. Meureunah. Meh teu kuduk meuli beas. Mana tali? Tah tali. Si mama ka mana? Siapa yang tahu, siapa yang mau. Tuh proses dijahit teh gitu guys, ngajahit pare itu tuh. Curiga si Odah keur ngaieu sakwang teang tingali guys. Sakilo bana ieu pare. Di mana Odah? Pasti tukang. Geus naon? Geus jajan geus naon Jajan meuli udud ternyata guys. Si Odah sugan teh geus neang sirsak. Oh, han. Ternyata dia sudah meuli udud guys. Asa hayang udun. Tuh tingali Kamera si Uwa. kieu oge urang mah nya. Daekan erek ngajahit pare urang mah. Da cenah anu teu daek moe pare mah cenah beungeut na ge siga careuh cenah guys. Mata kuduk daek cenah jahit pare. Tah meuli terpata nu kitu tah nya. Nya heueuh kandel tuh. Nu kamari ge nu diinjem ku emak teh nu kitu.